wariku urang dibangga-bangga awak urang sehingga embung kaluluhuran engke mah kabehan bakal seperti itu. Urang mun ngamumule awak urang rugi. Mantak nuku urang kudu dibubule mah ulah awak sebab asal tina taneuh bakal balik ka taneuh. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di taneuh balik kana taneuh. Nu kudu dimumule qalbu urang, ruh urang. Kumaha maksudna? Kuari jin pertimbangan. Urang teh merenung kieu ke isi hati aing resepan keneh ka maksiat apa resepan keneh kana taat tah eta timbangan ngaran. Lamun urang neuleuh awewe hate urang ieu sih hate ketika ditawaran paeh malakal maut datang ka urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka Haji Pendi. Cek Haji Pendi siapa ini? Saya malakal maut. Ngapain sini? Ya tugas saya. Nanti dulu. Emang kunaon cek malakal maut? Kredit can anggeus. Kulo aka. Tah eta ngaranna lain nafsul mutmainnah. Lain kos kitu ngaranna. Nafsu ngarasula tah mah. Tapi lamun datang ke pamuji mana? Siapa ini? Saya malakal maut. Ada apa ke sini? Saya kan mau tugas saya nyambut nyawa. Ya silakan aja. Walah. Wah, yo sentimen. Ya Allah. Kata pamuji emang saya udah udah ngarep-ngarep terus. Sebab tiap hari saya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Ya, tenang aja katanya. Nah iya. Itu nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oh problem. Tenang. Dalam urang geus kabogaan nafsul mutmainnah jang sabaraha datangna malakal maut. Ku urang ditarima dipapan moal kudu diengke-engke sebab naon sebab urang perang ngalawan setan geus menang deuk naon deui lamun urang geus menang ngalawan setan lantaran ketika datang panggilan Allah salat urang salat datang panggilan Allah puasa Ramadan urang puasa datang panggilan Allah orang haji lantaran nisab orang na haji panggilan-panggilan Allah orang ngalaksanakeun ketika larangan Allah lantaran orang perang ngelawan setan ngajauhan ketika pae datang atuh deuk naon deui menang orang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah asal ti Allah balik ke Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ridhoeun tur dipikarido nikmat babalikna ka Allah sebab asalna ti Allah aing model Haji Pendi nu embung mah tata dina ti Allah balikna lain ka Allah ka neraka jahanam. Tah eta kos kitu nun teh mutmainnah mah kos kitu gede bae mung nya masyaallah. Aya daek ngadepai geus daek atuh cek yana teh. Daek atuh aing bae geus kos kitu mah daripada aing ka neraka. Ulah kan? Malah menta. Paehan bae mah. Gegeraan aing mah kajen can waktuna ge. Emang kunaon kitu? Teu ka udag ye hutang ye. Hutang teu ka udag. Problem makin loba. Pamajikan geus ngusir anak geus teu butuheun lah aing mah mending paeh bae eta mah kos kitu mah lain sadar frustasi teh mah ku malaikat ge diendut-endut kocek tuh tapi lamun datang ka pamuji mah tenang tentrem kalem masya Allah
tuh kula masuk inget ka dongeng nu sering ku kula diutarakeun jang itibar aya hiji raja pembesar kesenang-senangnya ngumpulkeun anak buahna di samping anak buahna keluargana keur hiburannya na wow musik mabok makan-makan keur mujuna hiburan luar biasa ya makan ya musik ya mabok Jol aya aki-aki pakir miskin datang. Assalamualaikum. Salam. Cak penjagana. Aya naon ki? Bejakeun ka komandan. Kula ieu hayang ngobrol sakedeung. Sibuk ya nama atuh. Keur hiburan, segala hayang ngobrol hayang naon. Ente sakedeung bae kula mah ieu deuk barang pentas eutik. Hangke deui atuh lah ku hari. Kede. Sakedeung. Laporan penjagana, Pak. Ada parkir, Pak. Ngapain? Kayak katanya sih pengen ngobrol dikit. Terus mau minta apa kali? Usir dia. Usir. Mengganggu dia. Harus tahu diri dong. Orang miskin tuh kadang-kadang nggak tahu diri, blon. Orang fakir tuh nggak tahu diri, goblok. Atau kalau mau minta-minta mau apa-apa harus tahu diri. Lagi tenang, ini kan kita lagi hiburan, nggak enak dong. Waduh, menghalangi. Usir dia. Diusir taku penjaganya. Loh kak waris ya, ini sih. Bos kehiburan bos, bau. Masa keriburan kedatanganku pakir Rudin kieu. Indit. Menang 10 menit datang deui. Tolol teh si pakir. Heuh datang deui bae. Assalamualaikum. Sia datang deui bae cak penjagana. Aing kabak ngeuleus sia. Indit sia moal teh diusir sia. Bejakeun ka bos. Sakedeung begitu kan ieu menta ieu setik bae. Leung engke bae geus beres acara kakarak. Indit. Teu bisa kula mah hayang kapangi jeung bos bedek barang penta ayo sih ku aing dibere bae ku henteu aing mah hayang jeung bos bae cenah henteu ieu aya ieu deuk hayang sangu henteu aing mah hayang langsung dibere ku bos eta si miskin blon deui nya teu maksudna ngotot kitu tah bebeja deui ka bos bos aya pakir mana nu tadi teh atuh usir ku sia kos situ bae ge kudu bebeja ka bos sia na ku aing sia dipecat penjagaan geus geter-geter. Teu bisa bos, ieu mah cenah hayang kapanggih bae. Usir. Diusir deui. Beurang 10 menit ka dieu deui bae. Eta si pakir dia aya emang pakir mah kos kitu ieu tanya ge ka Haji Imis ge. Datang deui. Geus kamari geus dibere, poe ieu datang deui. Ke poe ieu dibere isuk datang deui. Eta emang kos kitu pakir atuh jaran lamun teu dibere nang di mana deui? Ngan urangna bae mun teh kaji peni mah wah sakabari geus dibere indit nah mantak nyana mah jahanam nyana atuh teu boga pikiran kieu nyana lamun ku aing teu dibere deuk di mana dahar kuduna boga pikiran kieu teh nyana mah malah ke anak-anak nanti kalau ada orang ini lagi udah enggak usah lihat bapak usir dah malu dah kan eta mah kos itu bapan blon atuh macam ge mah nantang bener. Nah, katilu kali kita diusir deui tetep teu daekeun. Diusir tetep teu daekeun. Sakedeung bos kita ka dieu. Akhirna bos marah-marah ge datang. Naon sia? Ka dieu bos sakedeung. Naon? Kula mah neuki sakedeung becekna teh hayang ngahareos. Ngahareos lawan saya minta naon sia gerang. Itu sakedeung ngahareos nya bari keur mabok-mabok. Kula mah malakal naon. Anu bener sia. Bener sih kula malakal naon sih. Nuk naon tuh kan tugas kula. Sia mah. Ya Allah ya Rabbi. Pokoknya kula mah kajen kuku bahagia cek malakal maut dek nyabut nyawa maneh.
cak bos sakedeungnya kula deuk ka imah heula bebeja ka pamajikan kana deuk wasiat teu bisa cek aki-aki ku kenceng aki-aki teu bisa tugas kula kuari-kuari bae langsung cabut golepak Masya Allah kabarna mah bos terjangkit penyakit jantung mati mendadak kos gitulah urang mangan sakadar saanu maot emang penyakitna nu gula si anu maot penyakitna naon darah tinggi si anu maot penyakitna naon jantung si anu maot penyakitna naon luar dalam si anu mah si anu mah teu muriang deui kok paeh hayus ya si anu mah sehat kamari ge kapangijai ieu teu boga penyakitna kok paehnya ieu atuh paeh mah teu sehat teu muriang. Nah, ieu ku urang dijadikeun itibar lamun malakal maut datang ka urang, naudzubillah min dzalik urangna seperti bos nu tadi. Hiburan aya di nyana, takabur aya di nyana, mabok aya di nyana, gerzinah nyana teh jeung awewe aya di nyana sagala rupa aya di nyana, cabut nyawa. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Jadikeunlah itibar sedengkeun paeh kan teu nyaho boa isuk boa sore boa sehat boa gering teu nyaho urang. Nah, hanya waliullah, hanya para sholihin anu selalu mengingat paeh. Karena mengingat paeh lain haju kieu inget paeh teh. Aduh aing mun paehnya sawah aing kumaha ieu. Duh aing mun paeh mobil aing kumaha ieu. Duh mun paeh pamajikan aing kusaha ieu warisanana tolong teh coba. Aduh nyangora keneh meureun kawin deui jeung batur. Lain kitu inget ka paeh teh, inget ka paeh tuh mun aing paeh ieu salat aing beres tante. Mun aing paeh puasa aing beres tante. Mun aing paeh zakat aing beres tante. Geus paeh eta dijadikeun dongkrak sebagai motor karena giat ngalaksanakeun ibadah. Inget paeh teh lain berarti haju ngalamun. Kamari gaya di imah kula nu kieu bae. Dibawa ku indung mapana. Ieu kiai cenah nyananya mu buring asal tanya ku kula. Sia kunaon? Sieun paeh cenah kiai. Geus salat, teu salat. Tah, pada eta mah sieun paeh teu salat. Haji pendi ge ai paeh mah sieun tapi ngan zakat 3 kadang. 3 kadang ieu cenah. Tahajud 3 cenah. Ai sieun paeh mah berarti urang sagala rupa kudu dibereskeun diluruskeun. Urang jadi kiai sieun ka paeh sing bener jadi kiaina osok ngajual ayat-ayat, ulah sok ngajual hukum-hukum, ulah cara jaksa, ulah cara hakim, bohong inget ka paeh tapi bisa disogok hukum. Kajeun di dunia mah tinggal tonton ke kurang di akhirat. Hakim mana kuari anu jujur? Kajeun ayu kena sebeuheun nya kena olam. Lamun urang jadi bupati sing bener jadi bupatina lantaran engke sakedeung deui urang bakal paeh. Urang jadi polisi sing bener jadi polisi da, urang jadi abri sing bener jadi abrina. Urang jadi lurah sing bener jadi lurahna, urang jadi pengusaha sing bener jadi pengusahana. Sebab naon urang nu tanggung jawab engke ngahareupan sabada maot. Dunia balik ahli balik ke imah kabeh balik iwal hiji nu nuturkeun ka jero kubur amal urang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji bae urang lamun urang bisa ngalawan setan insyaallah salamet. Ulah dicaci dimaki setan teh sebab dengan ayana setan jelema diangkat jadi wali. Ulah dicaci maki setan sebab ayana setan teh jelema bisa diangkat jadi solihin. Ulah dicaci maki setan pada makhluk Allah sebab dengan ayana setan jelema bisa berjuang naik derajatna. Lamun anu henteu bisa, ieulah kakara. Jelema digoda ku setan, cek setan. Ngariung di majelis. Eta sendal sanu bagus tah. Bagus amat teh sendal. Eta mah mahal tah.
setan mulai sia teh kabeli mah maning paling bae nu saeta eta mah nu kapolsek paling geus kapolsek di paling bae kan atuh ingin kumaha pernah terjadi polda leugit mobil ka imah coba dina naonan hayu masa kapolda leugit mobil nek kumaha aneh angana atuh kudu urang nek lapor ka ajan nya na ge leugit mobil ada kumaha coba hayu tah nu batak dunia mah kos kitu kabalinger. Nah setan ngagoda setan cokot tah eta ngaranna eleh eta teh beranan ka tu ngaranna perang jeung setan teh eleh. Nah lantaran eleh kaburnya mawa sendal otomatis kan kudu diteangan diluruskeun diteangan kan hese urang aya perangkat polisi itu panaon karena sok biasa kayak mata wigi ya maling cari waduh nggak ada bensinnya bos bensinnya habis boro-boro neangan maling bensin lagi eueuh wah wigi teu beres wigi tah ya operasional teu beres kurang bensin. Nah, teangan, laporkan. Nah, benang, bawa kapolsek, adili. Supaya perang, jadi makanya di polisi ge ulah waka dikukumakeun nasehatanna lah Pak Kos. Dia nasehatin dulu, lu kenapa maling lu? Habis fotonya, malingnya berapa lu? Malingnya sih ada 2, buat gua 2 dah. Buat lu 1, buat gua 1. Jangan begitu. Ini urusannya setan ini ya. Saya menasihati sebab saya adalah sebagai pagar negara. Ya, untuk keamanan di dalam negara adalah saya sebagai polisi. Nah, kalau kamu ini selamanya begini terus, ini negara bahaya ini. Maka hati-hati, nasihatan. Beres nasihatan. Mau lagi-lagi enggak lu? Lagi-lagi enggak? Kalau mau lagi-lagi ntar gua tampar lu. Baru tampar ke orang. Namun mual Pak, saya tobat Pak. Bener lu? Iya. Jaminannya apa lu? Jaminannya apa kalau lu tobat? Jadi kudu nurapi kan genah. Tuh. Kalau masyarakat maling kemudian tangkap polisi mah masih enak. Nah sekarang kalau polisinya yang maling, ini siapa yang nangkep ini? Kalau polisi yang maling siapa yang nangkep? Konon sekarang polisi itu kabarnya pada maling. Iya yang di Solo, yang di sini mah kagak. Solo. Iya. Nah, kalau masyarakat menyalahgunakan hukum itu masih biasa, tapi kalau kiai menyalahgunakan hukum ini yang paling bahaya. Kalau masyarakat salah hukum, atau biasa itu mah, tapi kalau DPR sudah menyalahi hukum bahaya. Konon sekarang di Indonesia, masya Allah. Soal hukum, soal pencurian, soal perjudian, soal dan lain-lain sebagainya acak-acakan. Lamun urang nyaritakeun seputar Indonesia teu anggeus-anggeus. Teu anggeus-anggeus. Lantaran anu nereakeun maling teh horengyana maling. Anu nereakeun, awas ada maling, ada maling. Kos aja pende bae. Sing bener sia, hirup teh sing bener, bukunya nanti bener. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lain berarti urang dek caritakeun batur, ieu mah kieu jang urang bae. Kajen batur masalah ge sabodo urusan batur. Kuari urang kerja di ustad, sing bener jadi ustad. Jang urang bae, adapun ustad nu sejen salah sapodonya. Urang kerja di lurah, urang bae nu bener jadi lurah. Adapun lurah nu sejen salah sapodonya eta tanggung jawabnya. Urang jadi pedagang, urang ulah nyaritakeun batu urang bae, urang jadi polisi, urang jadi abri, urang jadi camat, urang jadi pemerintah dan lain sebagainya. Urang mah ulah nyarita. Eta mah keur carita kebok-brokan, kuari emang luar biasa. Tapi urang ulah milu, urang mah urang bae. Sebab ye malam ieu nuku urang di riungan, di wasilahan, wasilah manehanana nya nangis ngagojo di jero kuburan. Sapoe, 2 poe, 3 poe bekah nggak gede. 7 poe geus mulai, 10 poe mulai kalaluar barartos, 11-12 poe nana
getih 15 poe bilatung uyak diceli di mata di beuteung cacing nu kuari ku urang dibanggakeun awak urang nu kuari ku urang teh disusuhun awak urang teu meunang katoel setik-etik acan kakotoran setik-etik acan isuk pageto di jero kuburan amparanana ge eueun naonan betus bilatung araruyak sing inget urang kadinya nu kuari ku urang dibangga-bangga awak urang sehingga embung kaluluhuran engke mah kabehan bakal seperti kitu urang mun ngamumule awak urang rugi mantak nu ku urang kudu dibubule mah ulah awak sebab asal tina taneuh bakal balik ka taneuh minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ti taneuh balik kana taneuh nu kudu dimumule qalbu urang ruh urang kumaha maksudna kuari jeung pertimbangan urang teh merenung kieu ke isi hati aing resepan keneh ka maksiat apa resepan keneh kana taat tah eta timbangan lamun urang neuleuh awewe hate urang ieu sih hate urang resepan neuleuh bae apa resepan peureum lamun urang resepan neuleuh bae berarti urang masih resepan keneh kana maksiat lamun normal mah ya dasar anak imah anak murid Haji Pendi salah ya anak Haji Agus anak murid Haji Agus salah salah gak didik ya na ya asana overdosis mah imah ya tah jadi lamun urang masih kaya bisa nempokeun berarti masih resep kana maksiat tapi lamun urang geus bisa berpaling sieun berarti geus rada deres ketika orang manggihan dada mangkaning rada nongtot gitu sabelah kadeuleu sabelah putih deh lain cara nu diimah rada hidung lain terus urang dideuleukeun apakah dipereumkeun minimal peureum kotok lah ieu mah jeung pertimbangan we iya urang kan umur kan Haji Pendi mah atuh geus lah mun cara poe ieu mah geus jam genep geus jam genep kurang 10 atuh tara surup ieu mah jam genep kurang 10 menit atuh tinggal 10 menit deui atuh masa masih kada resep deuleu kos kitu tah tajak itibar tah hate urang ketika gadenge suara azan urang teh dipanggil ku Allah kadengena mah endin nu azan Allahu Akbar Allahu Akbar kadengena mah nu azan muazin padahal panggilan Allah urang mah kudu kadenge bae kan panggilan Allah teh kudu kadenge Allahu Akbar panggilan Allah waliullah mah dipanggil teh kurasa duh panggilan Allah setiap perintah Allah dipanggil ku Allah kadenge ku wali mah panggilan Allah teh karasa urang mah lamun nu adzan jeung bedug asa teu salat urang mah urang mah teu salat geus nu adzan bedug nya ti isuk teh kadenge adzan teu bedug teu dat kadeuleu bae jam 3:30 jam 4 teu dohor ka Haji Bidin sering eta gitu atuh aja dah baca HS udah ngopi padahal mah geus jam 2 pajar isuk-isuk kan bunyana jak udah ngees tapi pajar isuk-isuk aja eueuh suara azan asar emang ieu jam sabaraha euy ieu asar ya Allah ceknya atuh aya teh nyaho mah meureun di hampura nya da boga dalil sarua sok kadu jeung Haji Agus dalilna sapodo kumanyana we duaan geus lah nah iyalah mun kira-kira bedug mantap wali sanga nyeun bedug nyeu adzan suara adzan atuh urang mah beureun teu salat lantaran teu dipanggil waliullah jeung para sholihin mah panggilan Allah teh selalu kadenge jeung karasa kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
cobalah ku urang timbang resepan kana taat apa resepan kana maksiat. Ieu mah teu kudu saurang dituduh urang bae mempertimbangkeun diri urang ketika urang beratan kana maksiat. Hati-hati, berarti nafsu jeung setan di awak urang masih kene pohara. Ketika kecenderungan hati mailul qalbi geus leuwih resep kana taat, berarti setan jeung nafsu geus mulai menghindar ti urang. Kadanan ku sieun, kadanan ku isineun, atunya nah henteu deket-deket ka urang. Aya mah aya ngan teu rapak jeung urang. Setan teh kan aya nu nempel yajri majrodam. Aya anu di luareun urang setan teh, anu kabur. Setan teh ka sirina Umar papan sieuneun, aya sorbana doang ngagantung ngabecir setan. Ngabecir deuleu sorbana doang ngagantung setan sieuneun. Eta ku sorbana doang ka sirina Umar masieun. Masyaallah. Pan aya Haji Pendi mah diome. Itu sorban lagi atuh. Oh, sedan jurig tah mah. Tuh, cak Rusdi ge narempel cenah setan. Ya Allah ya Rabbi. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di jero kubur seminggu 11 poe mulai geus mulai utei sebulan 2 bulan 3 bulan tinggal tulang urang bakal seperti eta di taneuh balik ka taneuh roh urang menghadap ka Allah asal ti Allah balik ka Allah. Ieu tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tetapi lamun urang asal ti Allah tetapi urang maksiat balikna urang disadiakeun neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadikeunlah itibar maut eta sakumaha Kangjeng Nabi kafabil mauti wa iza. Jadikeun nasihat paeh teh jang urang. Dumantak kumpulna urang di dieu mudah-mudahan urang kanasehatan ku almarhum sehingga urang bisa bangkit ibadah ka Gusti Allah. Nambahan kuat iman urang, nambahan mantep ibadah urang ka Gusti Allah. Nu geus maot urang doakeun mudah-mudahan khususna haji jama dihampura sakabeh dosana. Oge anu tertera di dieu dina tulisan mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Sakapung Cilongok bapak-bapak urang, emak-emak urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Kemudian dilalegakeun di jero kuburanana, dibere caang di jero kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga aya dina rahmat Allah dibere naimul qabri bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tanda Islam teh maha amat sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Eueuh nun teu kaurus naon coba. Dek ngomong naon coba. Urusan negara sampai ka kebo-kebo diurus teh malah kuari malik sekene encan ka urusan teh urusan kos gitu. Komo urusan jelema geus dibagi ku Imam Syafi'i teh dina siasat Imam Syafi'i kitabna. Oh luar biasa mun urang maca eta geus jadi sebuah negara nu indah, geus istimewa bae strukturna ti mimiti khalifah datang ka kahandap teh geus rapi dibagi 12 sub. Ya Allah ya Rabbi ngeunah taya di antarana kuari pengurusan tentang hewan. Siga de nu boga soang kurungan soang eta nu boga bebek kurungan eta bebek angon eta bebek nu boga hayam gitu keneh nu boga domba na kurungan nu rapih. Urus kombongan supaya di dunia urang rapi jeung masyarakat hablum minannas
di akhiratna urang rapi nuka singgungku hewan urang Ipan urang teh hirup teh berlanjut hidup teh kuari urang teh emang disudahi ku payah atuh henteu payah mah eta mah ngan sakadar mampir heula endek meneruskeun perjalanan ruh urang melalui payah heula urang teh hirup payah lain ngeusan neruskeun urang-urang keneh ngan awak urangna dipikeun ka leuweung dipikeun ka kebon lantaran bangke bakal bau roh urangna ngalanjutkeun perjalanan urang engke ka ditu di alam barzah geus alam barzah engke alam mahsyar geus alam mahsyar bakal ka alam akhirat urang-urang keneh ieu kuari sing ada Masya Allah ulah dipajar ngeusan eta payah teh melanjutkan lalakon urang anu kaditu leuwih panjang batan hirup urang nu kuari tah ieu urang kuari nu mentak ngaji kieu teh pan urang nginget-nginget ka lalakon engke nu mentak di bejaan kredit haram caknya aing kajen nek dibawa bae ka akhirat tah mah nek dibawa ku aing ka akhirat teh kredit aing kajen aing mah geus lah ngaji mah ngaji bae heulana aing siap bah ngajungkel di neraka jahanam eulas aing mah terus bae invest daging mah kajen teuing jeung kiai haram ge geus lah pokona mah atuh los sakadar nyampekeun supaya salamet supaya urang di dunya ngeunaheun ibadah di akhirat ibadah urang hasilna mundel eta kan masyaallah ieu pengurusan hewan nya boga manuk urang manuk naon ieu tah eta teh kudu nu rapi naon parabna lantaran ti kukur makan teu beukeun cau Ambon naon parabna beo parabna daekeun teh mah cau ge kerak naon tah parabna kerak tah manuk sareng gunting naon tah parabna manuk kakatua naon parabna sesuaikeun urang deuk miara secara fikih silakan bae secara tasawuf mah ulah secara pikir mah mangga bae ngan secara tasawuf dia lamun geus jadi mah tasawufna masalah mun geus jadi mun encan kakarak tarap-tarap dang ulah kakarak tarap-tarap teh kakarak dek suluk atawa eukeur suluk ulah geus jadi mah geus jadi bisa diajakan ngobrol pan manuk teh pan bisa diajakan ngobrol emang suara manuk teh asli suara manuk kadengena ku ahli Allah atuh lain aya nu suara subhanallah aya nu suara Allah Allah aya nu suara la haula wala quwata illa billah aya sumanta Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam bodas ge boga hayam bodas jago dina jami sogir urang teh sunah boga supaya lantarannya nama zikir bae tah hayam putih jago hayam jago putih suku koneng moal manggih kajen kuku manggih moal manggih ko moal aja moal manggih eta teh aya maziahan sebab eta mah kotok jago nu mantak disunahkeun kotok jago putih sukuna warna koneng nah sisitna anu ulah pasalia di tafsiran ku ahli tafsir nu rapi sisit apan sisit teh nu rapi aya nu panjang saeutik teh ulah tah nu kitu mah pencit bae tah nu kitu kita inu rapi sisit entah eta teh nya nama ngabaku hiji setengah 12 nya teh sasada kongkorongok ngabejaan geus tereh nisful lail eta hayam ke jam 12 tenggerkeun ku urang jam 12 kongkorongok deui kongkorongok ngabejaan di lembur ieu aya nu zina ngabejaan kongkorongok hayam jam 12 jam hiji teh eta teh ngahudangkeun masyarakat di lembur ieu aya nu zina yeuh di lembur ieu anu zina teangan coba mun aya kongkorongok tapi kotokna nu putih lamun nu hideung mah nu hideung ngaco tah mah eta teh sabarangan moal pati-pati dititah ku Kangjeng Nabi mun teu boga maziah ke sasada deui setengah 4 kongkorongok tuh eta teh teu sambarangan lain sakongkorongokna kadenge ku ceuli urang mah kongkorongok kadengena ku waliullah mah kongkorongok eta teh tergantung jamna lamun nyana jam setengah 12 kadengena ku waliullah wahai masyarakat
sakedeng Denis Pulail ngabejaan siap ahli-ahli Allah mah asal geus ti jam 12 kali itu hudak mantap alhamdulillah tanpa kotok kurang maharudang neuleuh bola tekuk kotok deui geus tuh ya Allah jam 12 kaudakeun masyarakat teliti di lembur ieu teh aya nu zina ngabejaan ya Allah ya Rabb kurang kadengena ngan kongkor rongok kitu bae setengah 4 nyana ngabejaan deui we as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum udang eta kotok jagot geus lamun urang nanggeus jadi mah manuk purukutut kadengena lain purukututut nyana mah Allah atuh lamun urang boga manuk purukutut kadengena kurang Allah atuh sieun urang je pan aing eleh ku siap purukutut sia zikir aing henteu mantake waliullah mah kadang-kadang teh kadeuleuk ku mata kasadna beda jeung urang manuk dipiara teu sakabeh manuk nu aya maziahan nu kadenge kunyana aya batu dicokot kunyana dikantongan diminyakan teu nyaho pan urang mah teh rahasiana naon emang rahasiana lantaran eta batu kadengena kunyana keur zikir subhanallah ai batu gerzikir menghormati zikirna lain batuna kadeuleum we ku anak muridna atau ku masyarakat waduh kiai urang boga batu diminyakan bisa diajak ngobrol yuk urang neangan yuk kapayu ditangkal caringin yuk meunang inopa beda dedeleuan dedengian ahli tasawuf nu geus jadi mun encan ulah serba haram memang tapi geus jadi mah beda keris kunyana dipais jais lain kerisna ieu keris teh zikir bae geus ieu menghormati kada zikirna golok dikiekeun entek dituturkeun bae kudu make iket beda dedengianana ai make iket manjana mah aja make mantra-mantra yang gunung karang yang gunung santri yang caringin yang subur pareu yang aja baik enak manggil pula agar istirahat dipanggil enak iya ya kumaha ya ucu ya non cu eta kos gitu lamun aya jelema kos gitu talia seren balanggeun geus sama masyaallah dari itu beda madak ahli tasawuf papan bisa ngadenge suara setan bisa ngadenge suara setan ahli tasawuf emang kumaha gitu lain bae nya tapi bisa ngabedakeun ieu ikhlas ieu henteu ieu mah suara setan ieu mah suara jin atuh bisa pernah hiji murid neleukeun wudu kiaina didelekeun ku muridna ngala wudu henteu cak wudu cak kiaina terus kali henteu terus kali henteu cak muridna babacana pan henteu heran aing mah guru aing jadi kieu ye nya mah henteu kaleungeun ka dia henteu beres ka suku sia nu hitut atuh cak murid depan kai waduh cak murid teh beres ya guru ya sia nu hitut mah geus salat Allahu akbar panasaran pan murid teh aing hayang nanya ieu guru aing kieu amat sih seukeun ieu guru anu luar biasa patanyaan jelema kok ngalawudu pan urang mah ari kabeungeut nawaitu rafal hadasi ari ka dia Allah mati ni kitabi ieu ka dia latut ini kita mundek di doaan teh mah henteu ge teu naon kitu bae lah doa ti guru teh ya aing nya mah ka dia henteu eta kutungtungna sia nu hitut teu arti
murid panasaran we aya ahli torekat batu geus kos kitu beda pokoknya si hade we ka ahli Allah mah nyana datang ka imah nanyakeun wudu mama abdi ningalikeun wudu teh maksudna deuk nyonto ka mama tapi nu kadeuleuk ku abdi jeung nu kadeng ku abdi kok babacana henteu-henteuan ieu aya naon ulah turutan ku sia sia bae waktu sia mondok di mama eta bae henteu kula mah hayang nyaho me ulah ulah nyaho kula penasaran dek nurutan betung ke mun ka dieu henteu mun ka dieu henteu atuh ulah lantaran penasaran kula mau balik lamun ku mama teh dibejakeun moal balik kula mah ieu mah sebab kula teh hayang nyonto mama Pak ieu teh yang bisa ibadah cara mama ulah turutan eta mah kieu waktu aing ngalawudu mama ngalawudu ka dieu cek setan teh cek setan can sampurna tah kabeungeutna ngawaswaskeun dijawab ku mama henteu aing mah gitu begitu ka dieu ngawaswaskeun cek setan teh teh sampurna tah ngalawuduna eta can ka naon ngaranna can ka kumbah henteu sia goblok sia moal waswas aing mah hatina kitu ka dieu henteu hari eta terakhir cek setan teh mama ngalawudu deui hitut pan aing mah teh itu sia nu hitut oh gitu pan apa berarti gak ada suara setan taman tuh beda lu mentek sing hade lamun ahli Allah keur ngalawudu beda mama sobari ngalawudu na make nyere mama sobari Garut mah clom set turutan ku sia ayo wallah sing hade jeung ahli Allah mah sing hade take ka imah gede kitu babacana henteu saya bakal cerita ahli Allah beda atuh ahli Allah maka jen gugung mangga gurutuk sebab aya istighfar bae engkena aya subhanallah bae kumaha keur datangna nya teh kenikmatan jeung ngalawan ka setan-setan tah jadi beda engke ge nyana ngome manuk kadeulna ku urang mah bangun kikian ngome manuk lain deui sing hade nu kadeuleuh ku urang zahirna bae nu mantak Siti Jenar mah atuh dibunuh ge naon lantaran nyana geus terlalu jero teuing mukalamahna jeung ilhamna sehingga teu kaharti nyana nyebutkeun anallah Allah mah kula bunuh halaj bunuh sebab nyebutkeun eueuh nanaon hiwal ti Allah cak murida ai mama pan aya Allah ai mah bunuh tapi pan begitu di istighorohan di hayangnya ku ulama ternyata di surga ki halaj di surga Syekh Siti Jenar di surga ahli-ahli Allah ngan eta pikiranna modal tadi bae tah ulah Syekh Siti Jenar geus urang mun kapanggih bae ge jeung Syekh Sarif Hidayatullah pasti loba anu aneh-aneh nu urang teh naon kitu ngaranna ngalawan ulah Syekh Sarif Hidayatullah dibere Gus Dur bae hiji kiai bae kiai boro masyarakat geus teu narima tapi bukti nyata Gus Dur kamari ieu kuburanana dibongkar beleger salah satu tanda ahli ma'rifatullah wa rasuluh ieu di mana-mana maot geleger naon sabab kayak panjang ta dongengna nu mantak beleger kunaon dahar mah sarua jeung urang nginum sarua jeung mantak beleger kunaon tapi lamun lain wali Allah puasa bae nyana bae lain wali Allah beak bae jadi lain tina masalah dahar jeung nginum aya hiji rahasia pemikiran sebab coplok roh teh bisa ngaluarkeun roh wali mah wali mengaluarkeun roh sorangan asal kaluar coba ge urang ngabeten di imah artina beda nu kaluarna naon ieu keur carita supaya sing hade hirup ieu kelas mana lain deui ulah ngomongkeun ka ahli Allah mah di mana teu kaharti lantaran racun ngomongkeun ka waliullah racunna balikna ka nyana sorangan sumun kotil sing ade nailah ieu keur carita fikih urang mah ye pengurusanana begitu luar biasa menurut agama etalah lamun nu makul paraban inuman nu rapih mun manuk
gitu kene naon gitu nu rapi cai-caina periksa heula kurang besinya goler kakurangan dat adapun engke kena penyakit parabna loba cai aya paeh atuh lain urusan boro-boro manuk nu urusan ge mangkal modar lain urusan mah nu penting ieu secara fikih na rapi sing hade sakali deui nu boga domba besi nyabut papelakan batur bebek itu keneh besi nyosor kana tatanduran batur soang besi ngararising di jajalaneun besi ngising di teras imah batur gitu keneh besi kaganggu ku sorangna itu keneh hayam tata teh sing hade besi engke benduku sebab soang benduku sebab bebek benduku sebab ayam ieu kan bahaya tatangga mandak rapih urusanana eta mun makul mun goer makul wa fi gairihi ala bain au ala pin lamun teh mah ieu nginguna nutara di dahar model ucing model ngingu ua-ua model ngingu monyet model ngingu ciamang model ngingu maung, model ngingu gajah dan lain sebagainya hewan-hewan anu goer makul tetep wajib di paraban urang boga buaya di imah wajib bae di paraban sing hade lamun teh di paraban doraka urang boga maung wajib bae di pameulikeun daging urang boga monyet nah paraban urang ayo terus boga naon we ciamang teh ucing teh paraban wajib di parabanana mun teh di paraban Zaid boga piaran ucing teh lamun nisbat di urang mah kuarieun teu kabayang nanaonan miara ucing jaya sorangan atuh ucing di imah urang mah teh mah atuh meong garong disebutna tukang maling pan ari meong atau ucing nu rapih mah ucing ieu ucing mana ieu aya silsilahan ieu mah bin anu oh bapak moyangna Jepang ieu mah bin anu oh bapak moyangna Australia bin anu oh ieu mah negro ucing dia atuh aya silsilahan nu mantak harga ucing teh begitu ditingali ya ucing ieu oh bin anu Australia hargana 150 juta ucing dibikin ke orang kadieu ke orang ketos orang putat gitu tengah deng ya ucing aja 150 juta jadi maing loba atuh lain kucing kos kitu bego ucing di imah siapa dibikin ge teh harayangeun pan ieu mah ucingna ngabogaan maziah keur marapi ucingna teh anu gede anu leutik ngaranna ge macem-macem eta teh aya sorot mata kucing teh di mana-mana aya pamalingan di deureu doang ku ucing set geus boga maziah lumpat jadi lain sambarangan saucing-ucingna nu mantak batu maca kucing mahal atuh mata emeng nu aslina hebat meuli bae urang di nu ngampar teh 2000 atuh naon eta mah sintetis ieu mah ta ucing teh jadi dina ceulina aya maziahan dina ambeuna aya maziahan moal mahal 150 juta aya nu 100 juta aya nu 50 juta paling murah ta ucing kos kitu mah 20 juta Kuari dibikin ya dikamasankeun dijual ya ka majelis nu aya di dieu misalnya 2000 di dia 10.000 jelema ya atau 15.000 saya nu dek meuli ucing hargana 20 juta aing mah kajen meuli Scoopy segini kabar ente ku atut mending meuli Scoopy teu arti sebab can nyaho jerona urang mah can nyaho anjing kitu keneh anjing pelacak eta hargana teh aya nu sampikeun ka 1 miliar aya nu 800 aya nu 500 mah sambarangan mahal lamun eta anjing encan terdidik ieu anjing teh terdidik hiji eta mah anjing teh lamun teu dititah cicing bae nomor kadua eta anjing moal maling nomor katilu anjing eta mah moal sagorogot-gorogotna eta mah terdidik teh mah anjing teh masyaallah mantap hargana 1 miliar tah mah anjing teh ieu lamun kelas dunia mah masyaallah pelacakna pohara jasa ieu polisi nu aya di urang we polisi tah bade anjing pelacak dilok misleut geus kikian we ka imana tah kitu eta ge sarua tah
nukolot teh sok jadi pelacak nukolot geus. Eta irungna seukeut eta nukolot eta. Eta ge sarua nya ge asal kaambeun bae salaki nyandung. Iya kajen iya pelakuna. Pelacak teh macam-macam. Jadi berarti pamajikan nukolot eta sarojeng herder nisbatna eta. Dina pada pelacak. Nah, ieu kuari urusanna anu henteu didahar yani haram. Lamun Ki Zaid miara ucing, miara anjing misalna, miara naon be, kemudian nyana tedaikeun maraban, nah ieu laporkeun. Tim datang, nitah 2, hiji nitahna teh jual atawa maraban. Mun tedaikeun ngajual tedaikeun maraban, ulah waka ditindak, bawa heula ku hakim. Kandangan heula di naon kitu di kantor aya khusus kandang-kandangna biayaan heula selama seminggu 2 minggu cokot danana tidinya anu geus terangkum atau ti Baitul Mal setelah 2-3 minggu laporkeun ka hakim kanu pemilikna ieu kuari geus diurus dana habisna menghabiskan 3 minggu sekian nah ieu kumaha tindakan selanjutnya apakah mau dijual apakah hendak kumaha teh di paraban sorangan cengnya nanti yang geus teu sanggup ulama berarti jual sabaraha hargana ternyata hargana 10 juta beakna sabaraha 2 juta bikeun 2 juta 10 juta me cokot 2 juta urut parab 10 juta bikeun 8 juta bikeun gitulah jadi rapi ka miara ucing miara gitu gajah dan lain sebagainya nah eta terapi mantap kuari mah dijieun taman safari kemudian kebun binatang eta teh wajib diurus mantap asupna make karcis jang naon eta jang ngurusan hewan sebab mahal pengurusan anak panjenengan eta pengurusan mah paling ge sapoe teh beakna 10 juta sedangkan meunangna 50 juta panu ngurusna ge hewan kene geus dianggap hewan babarengan bae geus jatuh saralati nya na ge geus akur bae geus jeung sapi berarti tuh kitu babari bae jadi rapih urusanana masyaallah ka urusan-urusan nu kieu diurus walayalibu madara teu meunang meres kana cai susu nu ngabahayakeun waladah kana anakna andai kata aya munding andai kata aya sapi kemudian nyana keur nyusuan teh diperes susuna dek diinum atawa dijual tapi lamun diperes bakalna anakna jadi bahaya kekurangan cai susuna teu meunang lantaran nu jadi kekuatan anak di susu eta kuari dibutuhkeun ku anakna kurang diperes sehingga anakna terlantar dorak